billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in 'uthira 'ala annahu fa in 'uthira 'ala annahu mastahaqqa ithman fa akharani yammani maqamahuma minal ladzina istahaqqa 'alaihim. Fa'in uthira 'ala annahu mastahaqqa ithman fa'akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa 'alaihim. Minal ladzina istahaqqa 'alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Minal ladzina istahaqqa 'alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminadh dhalimin. Min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminadh dhalimin. Dzalika adna an ya'tu bisyahadati 'ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim. Dzalika adna an ya'tu bisyahadati 'ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim. Wattaqullaha wasma'u. Wattaqullaha wasma'u. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in uthira maka di mana-mana ditinggali ayo ba'da halifin dina sabada sumpah berjalma dua lalaki dua orang ditinggali aya indikasi ala annahuma istahaqqa ithman ala annahuma kamen saya setuna eta jalma dua eta istahaqqa nya ngahak duanana ithman kana dosa fa'ala ma yujibu terusna terindikasikan tingali eta jalma dua teh digawe kana perkara anu
ngajadikeun atau nyebabkeun kana dosa. Min khianat dina syahadat au kadhibin fi syahadat atau bohong dina persaksian biar wujidailahu ma'amatan ma'utuhima bihi gambaran dipakehan perkara cipta salah disangkakeun wa da'ya annahuma ibta'ahu minal mayyit wa awasallahu bihi atawa model kieu ngaku-ngaku bahwa eta jalma dua teh naon ngaranna teh meuli teh eta mayit teh padahal mana mah saksi kana wasiat itu kalau nggak diaku ku dewekna nya atau wasiat teh ka dewekna Pak Akhroni maka ari dua jelema anu sejen deui eta yakumani ada dua nana makomahuma dina tawa bertempat dua nana dina patempatan eta jalma dua anu jadi saksi awal anu hianat teh jangan ngalawanan sumpah saksi kedua teh minal ladina nyata nanti jalma-jalma usturi qad bihaq alaihim kailatina non alwasiyatu wasiyah ahli waris ahli waris ada gede saksi itu menyebutkan bahwa eta saksi dua itu ternyata bohong. Al-Ulayani Al-Aulayani itu dina satu qiraat mah aya al-awwalina al-Aulayani saha al-Aulayani korban dua dulur mayit al-aqribani ilaihi karabat dua kan payung simani terus lupa buanana eta dulur mayit teh bilahi kalawan nyebat dengan Gusti Allah sumpah nunggukeun ala khiyanati syahidaini sumpah nunggukeun kana bahwa saksi nu tinggalan dua teh bohong khianat terus wayang pula nih ngomong la syahadatina ahaqqu min syahadatina jadi sumpah nunjukkeun kana bahwa saksi nu tinggalan teh bohong buanana geus kitu sumpah deui bahwa saksi persaksian kami anu benar syahadatul yakin ari persaksian kami eta ahaqul lebih hak asdaqul lebih benar min syahadati dan persaksian anda dalam manfaati wa ma'tadaina jeung henteu ngaliwat batas kami itu henteu bohong kami itu eta jawaz la al-haqqu fil yang henteu ngaliwat batas dina sumpah inna saya setelah kami idzan dina nalikana kami lewat batas ya telah minal dzalimin yakin di sebagian jalma-jalma sumpah nyalahkeun saksi dua sumpah ngabenerkeun saksi manehna sumpah bahwa manehna saksi teh bener manana Eliushid al-Muqtadir ala wasiyatihi isnaini manana al-Muqtadir jalma anu geus deukeut pae kira-kira secara syariat ditereh kana pae teh nya termasuk urang teh kira terehnya ilmu tanggal apa itu diseret payah bisa terus kering maribu gitunya itu liushir al-muhtamul ala wasiyati isnaini lam pan geus kitu
itu teh sunah wasiat kudu wasiat. Nah lamun wasiat teh wayahna kudu aya saksi. Itu saksina laki dua. Ayusi ilaihi min ahli dinihi. Itu atau wasiat ka jalma dua anu saagama. Lamun eueuh anu saagama nya kajeun di luar agama oge asal kapercaya. Itu nya model keraya di perjalanan dan sebagainya. Nah, ya segitu. Fa in tapa warasatu fihi ma fadawa agama khona bi akhli syai'in aw dafihi ila syakhsin. Nah, geus kitu maot beta si nu tadi muhtador teh jalma anu gering teh geus wasiat. Nah, ternyata di BPP jak ahli waris tah bapak maneh teh wasiat ke kami teh kitu tuh tayeu buat fadawa nahu makhona cek ahli waris maknya bapak kuring gitu sih kana bohong gitu mah itu saya wasiat kawan eta teh cenah itu mah kita kawin ku kami wah terus itu lah cara kami kita wasiat kawin ku kami itu sebuah betul di bawah wah sih ya maknya bapak ibu ngomong gitu istilahnya itu ya padahal ada makhona ya di syai'in atau fi asaksin ini masih kan ternyata dicopot kemana sawareh kita gitu model wasiat dia kudu ieu itu kudu dibikin ka kau sawareh cuma kemana teh makanya sebenarnya itunya zaman anu mayit asallahu bihi Umar itu para yahlifa ila akhirih para yahlifa akhirih itu teh para yahlifa maka kudu sumpah dua nana itunya ya disumpah deh ya fa'inun tuli alama amarati takdibihima pada ayat dafi allahu alapa kalau rasul ala tadi. Nah terus lamun misalkan terindikasi eta bohong dua nana itunya maka terus eta dua nana geus ngaku-ngaku itunya non bener geus mikeun perkara dititipkeun anak ka manehanana gitu atawa ngaku-ngaku bukan ngaku naon tapi terindikasi bohong itunya halapa maka sumpah saha kedua soal tadi maka ahli waris mupangkeun ka mayit sumpah bahwa eta jalma dua teh bohong jeung sumpah anu nuduhkeun karena benerna pengakuan manehanana eta wal hukmu sabitun fil wasiyaini mansukun fi syahidain wa kadza syahadatu wali ahli millah mansukhatun itu ai hukum tetap dina masalah jalma wasiat dua itu dina masalah wasiat ngalamun dina syahidain mah dina syahadat deui menangna persaksian di saksi anu di luar nu geus agama eta oge dina sah. Jadi kadieu mah teu bisa anu di luar agama mah. Terus kenapa cenah ba'da sholatil asri kamari teh wati baru sholatil asri ditangglid teman biasa ambe nang ngabangetkeun wa taksisul ala fil ayati distain bin aqrabil warasah li khususul waqi'a allati nazarat laha. Terus geuning anu kudu kumbah teh dua ahli waris lupa kecutna eta mah harita keur kajadian mah kitu
eta mah sahabat pokoknya ahli waris. Wa ya marwahul Bukhari anna rajulun bani Sahmin kharaja ma'atan panjang lah begitu. Lama hayang jelasna oke dina bab namanya teh lamun ngaji malam Rebo tapi oke dina non dina tungtung. Minggu luar malam Rebo. Kita akan dia langsung dina Qur'an bisa salah. Makasih dina iki. Zalika adna ayatul syahadati ala wajhiha. Zalika taharitu hukum anu dicaritakeun kecuali yang ala wahosanya tanati ngabalikeun sumpah ka ahli waris eta adna bisyahada. Wa aqrabu ila ayatu bisyahada. Tuluy dihidupkeun kana yang ngalakukeun di pirang-pirang saksi atau pirang-pirang anu wasiat kana syahadah ala wajhiha tepan kana jalanna ieu syahadah. Aw aqrab ila ya khafu an turda'iman ba'da iman. Tegasna atawa itu atawa lebih dekat kana yang mikarem kana ieu syahud saksi kabeh kana yang dibalikeun ditolak pengaiman pada imani persaksian pada atau sumpah sabada sumpah dari saksi kabeh yaitu kali waris anu ngadakwa kabeh. Wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qawmal wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Wantaku jeung kudusian aranya kabeh amal ka Gusti Allah. Dina masalah ieu kunaon ku ninggalkeun khianat jeung ninggalkeun bohong. Wasma'u jeung kudu ngadenge aranya kabeh kana perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah kalawan pangdenge narima. Katanya aya didenge aya kadenge ieu mah kudu didenge. Wallahu lillahi musa'ala yahdi manuduhkeun Gusti Allah al-qawmal fasiqina aqaman farse kabeh kharijan ta'ati ila sabil khair anu kaluar dina taat ka Gusti Allah moal dituduhkeun kana jalan hati. Aslah